Wah, tutungnya. Aduh. Tutung pada mulai. Aduh. Miras mau diluat kepewat bisa aduh. Tutungnya. Kena udah dari teh tutung. Aduh. Tutung. Tapi lumayan. Aduh, wangi. Jangan ronde sana. Walaupun nganggur, HP mah angker alus. J plus. Kemana? Halo, Pak. Ini dari perusahaan bener ya? Ini ya PT apa ini? Oh iya. Oh, PT ayam ya Pak? Oh, kira-kira Pak ada butuhin karyawan nggak Pak? Saya mau kerja di situ tuh Pak. Hah? Ada? Wah, terbelutan banget Pak. Saya juga pengen kerja di situ. Udah dari dulu gitu maksudnya. Iya. Iya Pak, baik. Ntar saya ke sana ya. Iya. Pakai lamar ya Pak? Oh, iya. Ya siap Pak. Saya meluncur ke sana ya Pak ya. Iya. Yuk. Yes. Ayo lamaran. Aya lowongan gawe ieu karyawan kumaha we milik batu aya gini orang yang lamar gawe kadinya geus boga salah kita cicing wae gawe atuh lah gawe beunghar henteu capek heueuh teu gawe cicing wae di imah ngarokok ari dahar jeung naon tuh tingali tetangga ngomongkeun ini ngomong wae gandeng atuh lain gandeng-gandeng buru neangan duit jang dahar eueuh yang geus itulah kalau weung heula man buru ngomong wae cerewet heh cerewet tingan kebon hoream ini dia santai urut goblok menunjukkan ngeprek wae porusing kieu lah kalau cicing wae buru nggak duit cerewet teuing heueuh tulah goblok caprak wae sepatu nih mana di sepatu teh lah gandeng tuh ngecaprak wae nyeneng sepatuna anu ieu lah pake bae kotor ge paduli bedogna tinggalan yuk gandeng tuh wae gandeng goblok teh lah ayo mah
Oh jualan jagong can jadian aing ah. Sampul lalu tikene. Ah mending cicing di dieu. Di imah pemajikan ngawek-wek wae, goblok teh. Asa teu percayanya boga salaki gawe besok nage sare wae geus aka itu. Tapi kela mau ela sangu. Aya sangu. Dana? Gede we kurang baik. Dia kurang sekarang tadi itu. Benar dia buat sekarang ke kebun orang. Heeh. Ada bohong. Moal. Oh, nama cicing we di imah beberes aduh. Baik le. Keren banget. Woi Kang, madang Kang. Madang Kang yo. Ayo buru ieu we nu aya lah. Bareng. Duh, neng ngeunah jiga na ieu euy. Helah buka. Buka le buka. Duh, ngeunah jiga euy. Itih karedok. Karedok ini sepalaling. Kang, buru. Weh, sakit tuh ah. Buru. Mustu aya lah iya ya buru. Aya Akang mesti lapar burukeun ka dieu. Alilakeun pamajikan teh. Banyak kudu nyorono eta mah. Beteung lapar geus ngadagoan di dieu lila duh. Alilakeun pamajikan teh. Banyak kudu nyorono eta mah. Beteung lapar geus ngadagoan di dieu lila duh. Lapar di beteung aing ah. Coy, suka biasaan mah. Usia kumaha? Nya balik lah. Balik. Ayo. Yuk. Langsung digawe lah. Dahar geus menangan mah. Ayo Ben. Kang, balik lah Kang. Kang berkela. Baik lah. Ngalilah, ini pembentukan teh. Kang lapar. Balik ah. Harek masak naonnya? Eueuh nanaon enak. Nu gawe can balik. Ieu aya salam doang. Masak naon? Ke balik kumaha? Tadi geus dianteran dibikeun mah nya ku budak itu. Mudah-mudahan dibikeun. Rek masak naon ya udah naon? Yo. Ari sia jadi pamajikan teh teu balik. Kos gawe nganturan dahar teu. Ai tadi dianteran. Dianteran mana? Oh, ge ngadadagoan di ditu pakeun lapar.
Dua jam. Anu ka babaturan teh sasi. Saha? Si tegar-tegar jeung sata. Teuing saha ngaranna? Emang sayur mana sih? Sayur. Jadi mana yang gitu anak? Ya tugan we nu ka dieu gitu. Cici, mari ka gosip lah. Terus. Ini tadi karyanya sudah apa? Geus ya. Perasaan nu diomongkeun teh usaha di. Karunya salah kira tuh. Jadi salah sih karunya ke anakna, karunya ke manehna ongko di pakai baju teh. Tadi gitu bikin boga baju. Sebelah sebelu. Aduh, bahasa mana sebelah sebelu? Jadi asa karunya kitunya ya Allah. Ini mana tukang sayur di. Ya Allah, mang sayur. Ih, khawatirnya orang mau dipikir-pikir kayak karunya gitu tamu jadi pemajikana. Cicing deh. Dengan salah kita kagak kos gitu. Molor deui coba. Aduh, salah kita teh kos kitunya. Ya Allah, amit-amit gitu. Yang itu salah orang teh kitu. Kita nepi kayak gitunya. Aduh, parah. Cukup siji lalaki orang mah inti nama eta. Hiji bager usaha. Jelema boga itu. Aduh, juga sombong. Itulah, HP kedua orang. Aduh, parah. Kudu atuh. Berora AC eta mah perawatan merenya. Ai maneh rek dahar ge hese atuh. Bener aku perawatan. Karunya ya Allah, teh juga orang heuh. Aduh, parah. Milih. Sayur yang tukang sayur ka ditu. Milih lah di. Ayo, lamun orang ka apa lah?